Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bentang Aceh bagian ka-8. Ieu yasana Bapak Moh Amri. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jol saderekna ka kamar arek disalin mulih ti pasar nyampak anu ngabangingik geuwat disampurkeun dipariksa. Ijah kunaon cerik? Nu mariksa teu diwaro jongjon bae inghak-inghakan pok deui saderekna. Ijah ieu kunaon? Yeuy Ijah kunaon cerik teh? Tapi jongjon bae teu diwaro ti kamar bijil ngagentraan ibuna. Anu nangis disamperkeun kuduaan ibuna mariksa. Sania kunaon cerik? Nu dipariksa lain ngawalon kalakah ngagero bruk kana sampean ibu. Ibuna bendu nyentak tarik. Sania sia teh teh eling ngomong kunaon sia teh ha? Hayo ngomong teu puguh leweh mah teu kahareti. Aduh ibu abdi teh jeung di kieu-kieu mah paehan bae parantos. Hah? Naon? Sur ibuna bari ngejatkeun sampean. Ongkohna rek nyesel deh. Tapi barang ningali putra ngageledag diguyahkeun ngagolepak nangisna repeh waos kekep. Panangan ti paparakat soca peureum rowaseun putra dirontok di tangisan. Den Halimah riwih rawah lulumpatan nyandakeun di ari ditonggengkeun kosong barabat deui lumpat nyangurencangna sina mawaca ye. Gero-gero kata tanggana da tulung rob awewe lalaki di bumina geus ngagimbung nu kalanggara dipangku diebogeun kana pajuaranana. Ribut nudang dan parupuyan nu nyiar ermawar neangan menyan prak dipetakeun sabis-sabisana. Aya deui nu hidang lumpat ngaladukun datang-datang dak dukun metakeun tarekahna nu ngaromong ting gerandang patengah jeung nu babacaan mapatkeun doa panyinglar sawareh aya nu maca yasin deui. Omong jelema rupa-rupa tapi lolobana mah nyangka keuna pamake. Sanggeus enden Ijah emut deui sakur nu ngalayat budal nu tinggal kari nu kagungan bumi jeung dukun. Pok enden Ijah sasauran ka ibuna nerangkeun seueul nyedak kana angan bawaning ku sedih jeung nalangsa lantaran dibedokkeun ka Juragan Rahmat. Asa disapirakeun ku Ibu Rama teu dicandak badami manahna keukeuh berat kadinya. Dijawab ku ibuna diterangkeun sabab-sababna nu matak ngabadokeun ka Juragan Rahmat nampak panglamar Tengku Banta Raman. Tapi najan ku ibuna dilaipkeun anu anyar dialuskeun didongengkeun pisenangeunana pikabitaheunana pikaresepeunana ka hareup da kacocog hate ibu jeung putra teu sarua. Putra mah keukeuh bae berat kanu ti heula ngalawan teu wani padu teu bisa sagala teu aya meunangna kantun ngubung dina mana. Dukun ngaharewosan ka ibuna yen ulah dikerasan ulah nyarios perkara bebeureuhna sabab cenah matak ngahudang teu hade. Eta oge kapiuhanana teh majarkeun bener saomongna nu loba kena ku pamake Juragan Rahmat ngarah paler ulah disebut-sebut deui. Pituah dukun kacida dianggapna ku Ibu Enden. memeh mulang dukun ngalalemu den Ijah supaya leler caritana teu nyabit-nyabit perkara tunangan nyarita sejen deui bae nu matak ngeunah kana hate.
Sanggeus ngajia deui jeung ningalan cai beunang ngadoaan dukun amitan mulang. Isukna jul-jul wargi-wargina nu anggang lemburna ngalalayad pabeberang dan ratang sobat-sobatna barudak awewe da menang beja den ijah teu da mangadadak. Ku kareuah-reuah ku semah rada cenghar meusan ibuna anu sasarina sok sentak sengor ayeuna aneh anu bak ketut pait salin jadi marah mai manis. Kacaritakeun perkara bedona Juragan Rahmat Kanden Siti Saniah geus mawur kabejakeun ka sakuliah kota raja. Lamun aya para nonoman ngariung kudu bae nyaritakeun hal eta, teu aya saurang nu teu manghanjakalkeun, kabeh pada nyalahkeun ka sepuhna istri. Adat nu kitu nu goreng nu ku urang kudu diperangan teh ceuk sararea. Teu hade teh nu ngora diturut teu kudu dirempugan ari salah. Perkara Rahmat mah lain nguruskeun hade gorengna, kolot nembongkeun kakawasaan ceuk musyawareh deui. Juragan Rahmat nandangan sungkawa manah di luar siga mokaha ngahaja taratinggalin cacampuran jeung sobat-sobatna ngantara gerah cara ka tukang-tukang, maksudna sok pipiliweun aya naon-naon teh rek ngabangbrangkeun tapi sok rajin kasuat-suat. Ari Juragan Rahmat mah da puguh pamagat rek kieu rek kitu oge ngabangbrangkeun manah teu aya halanganana, narajang di istri teu laluasa cara pamagat keur luluwut di bawang ulu kutek bae di bumi tampolana ngumpet di kamar atau lain matak tambah cager tapi matak tambah nguyung. Berang peuting eueuh deui nu digalih ngan hayang tepung jeung anu kapirarai hayang namplokeun nu dikandung dina manah tapi teu kapanggih pijalaneunana. Sakapeung rek nyieun surat tapi ras deui ingat kana suratna dina tungtungna aya engkang mah entong dianggo ka emot. Jelema sial goreng milik reg deui teu tulus. Nu dipake salempang teh sieun nya geus ikhlaseun mana nyarek dipika inget oge hanas juratan pek teu diwaro kumaha deui. Untung aya eyangna nu purah ngalilipur purah ngupahan naon nu dikemu ka batur kadinya mah dibudalkeun. Satimu-timu sepuh hayo den ijah digelendut nya aya lelerna rada tiis tapi ana panglipur geus leeh mindeng kedal aralna. Lah baing jeung di kieu mah mending paeh kenaon hirup ge guna. Gewat dicombok ku eyang. Ih nyai gelis ulah sok aral subaha pamali anggur sineneda ka Gusti Allah ulah pegat lebar nyaah ngora kene kon baing nu ti heula mah da geus kolot geus seueuh hirup atuh baing ninggalkeun mah teu aya nu nyaah ka abdi. Putu dirontok dirangkul ku eyang diusapan, dedeh teuing eulis incu aing. Henteu terus sasauranana kaburu dumareda tuluy nangis paungku-ungku duaan. Sanggeus pada lelarepok eyangna sasauran deui. Eulis ulah pegat pangharepan. Sugan bae aya sih piwelasna Rabbul Alamin. Keur saeun ngagilirkeun hatena Nyi Jubed. Baing rek nyelang heula ka meruasa. Watara 2-3 poe mah di ditu rek ikhtiar minta tulung kanu bisa. Sugan bae Allah marangkeun panada urang tina kanan tapi poma eulis ulah nyaritakan ulian rahasia ieu teh saurangeun bae nya. Sabot baing eueuh sing sabar sing janglar ulah ngabarubahkeun batur. Mangga baing sapiwuruk diestokeun sareng ke ieu bisi aya keperluan leuletikan tah lumayan bae saeutik. Jeung celenganana dikolowek eusina dicicikeun dihaturkeun ka eyangna kabeh. Sabot eyangna kamerasa aya barudak awewe nu narepungan saperkara neang kaduana bare beja yen maranehna milu samen keur sakola normal istri di Padang Panjang. Den ijah bungah dianjangan ku barudak awewe teh sarta janji isukna pukul 5 sore rek nepungan nu mariru samen. Hayang nyaho saha nu meunang barudak awewe nu milu samen teh ngumpulna di Gang Air Wangi wayah kitu teh. Geus disuguhan semah budal. Dina waktuna jol den ijah dina kahar Gang Air Wangi
sakur nu papanggih di jalan pada kaget rehna geus 2 bulan tara aya nu manggihan lunta ti bumina. Ari ayeuna keur sarumingkang salirana jadi langsip lalaina siga beki bodas ku sabab bias tambah-tambah ngurung anjeunna sakitu lilana. Barang kahar eureun barudak awewe teh maruru ka jalan mapagkeun brul ka bumi nu dialanjrekan. Di antara eta barudak awewe aya urang los maweh tiluan anu milu samen eta barudak awewe kabeh nepi ka poe eta samena tacan putus kabeh tacan aya nu dilepas. Galecokna nu nyararita geus teu puguh dengekeunana kaselang-selang ku ceceuleuh ketekan nu sareuri sor susuguhna cai teh jeung kueh-kueh. Den ijah saharita mah kabawakeun gumbira milu carita milu seuri. Urang loh sumaweh teh aku den ijah dipariksa. Ari Neng tiluan di mana nganjrek? Di Pasangrahan Aceh, jawabna. Kumaha betah? Numawi segala kalaragok eta seueur lalaki upami parantos bus ka Pangkeng bereg nutup maneh di Pangkeng aya samak 4 helai teu aya kursi hiji-hiji acan saepeun ku lalaki sagala sesah numawi ge karunya kumaha mun diacek bae atuh mangga iraha bae dicandakna abdi mah ngiring mangga atuh ayeuna bae mengpeung caang keneh. Den ijah amitanya kitu deui urang loh semawe brul opatan ka jalan megat kahar tidinya giritik ka Pasanggerahan datang-datang pak pikpuk beberes anggeus eta bebeja kanu nganteur jeung kamandor Pasanggerahan. Sajungeun pisan nu saurang hayang kacai heula leos indit teu dilajol deui datang anabra teh panto aya nu mukakeun hol pemegat anom nempok ka kamar saurna. Rek kamarana ieu teh rek lalajo barudak awewe teh aya nu ngajawab saurang ge pemegat teh asup ka kamar nyamperkeun budak awewe nu panggedena. Ieu mundur semusieun jeung ngewa di deketan pemegat teh da eta nu dimaksud ngejat malik rek ngadeketan nu saurang deui. Ari beh bebenena aya di dinya teu tembong teh tadi mah kahalangan ku panto gebeg reuas raik pias siga teu getihan era keprogo ku pigeurehaeun ngaheureuyan awewe. Tapi reuas nangan saliwat pisan pok meriksa kumaha samen teh diwalon ku saurang duka teu acan kantenan laguna tegeg diucapkeun bari ngalius jeung camberot. Didoakeun sing salamet sing mareunangnya ulang ngerakeun loh semaweh geus saurang kitu bijil ti kamar teu bendu ku dibahedan ku barudak teu diwalon deui ngan nu panggedena ngutruk noros tunjung nu borong geus dibuang ka dieu teh acan cager keneh bae. Den Siti Saniah imut api-api teu uninga kanu dicarekan tukangeunana teh. Hayu atuh eta cacandakan urang kana kaharkeun ke antosan jurigna sina nyingkah heula walau nu tadi ngutruk tuluy itu ngatengok ti panto. Mangga ayeuna mah parantos kabur geuning jurig teh keur di jalan dina kahar lardi papanggih jeung tuku bantaraman tunggang kareta mesin tapi barudak awewe kabeh miceun beungeut ceuk nu panggedena. Ih papanggih deui bae urang tah jeung mangkeluk teh. Nah Neng ijid-ijid teuing ka dinya teh ceuk Den Siti Saniah. Ngewa abdi mah lalaki cologog kitu cobi abus ka kamar awewe teu tata pasini deui gurudag bae. Sanes sobat Neng eta teh neteu kengeng kitu ari sobat. Hihihi acek mah moal nya aya awewe sesobatan sareng lalaki atuh sugan pedah wawuh bae da batur salembur. Sumuhun acek masing wawuh masing batur salembur oge teu sae kitu tarajal torojol purunyus sebel abdi mah ningalna oge rehe teu kayung-yun. Keun kedei urang tuluykeun nyarita ayeuna urang geus nepi tah eta imah acek teh reg kahar eureun juta rurun den nyawer rencangna ngakutan koper miwarang di ka kamar tamukeun ari tatamuna dicandak ka ibuna ditepangkeun jeung saderekna Nyiranda Den Halimah tea. Pribumi kacidang ngakuna ka barudak awewe teu asa-asa matak sonagara kasemah gagedena mah pribumi teh bunga ningali Enden ijah rada berag saur ibu Enden. Pek nyai nu gareulis jeung acek ijah ulah rasa asanya
bisi aya kahayang atawa naon bae nyarita ka ibu. Mangga ngulon barudak. Pek ijah petakeun aku karunya heug tinu jauh. Mangga ibu ngulon den ijah. Geus salse bebenah geus marandi geus salin ngariung di emper hareup opatan. Den ijah nyambung di carita tadi basaker dina kahar. Saha lalaki nu tadi teh sanyana mah acek oge rada teu ngeunah milu mangijidkeun. Lah panjang cariosna teu mata kresep. Cik carioskeun bae pondokna. Mun ka acek mah tadi wanieun kitu. Harita keneh wae meureun dicarekan hareupeunana. Hi acek mah teu uninga eta mah jelema gejul ari dicarekan ku awewe teh sanes ngambek seuri alangah elenge kumaha wae nu gelo. Nah saha atuh eta teh? Putra Rejen Loh Semawe Tengku Bantaraman ngaranna. Kutan Putra Rejen paingan ari aom mah palai kanu demplon mohmoy. Duh aya bahasa mohmoy deui pamirsa nya kapungkur mah. Aduh duka naon aya bacana ya mohmoy teh. Gane moh lah gitu. Sigana sami sarengna nya. Demplon. Yei bararaid teuing jeung dae kadinya mah kajian teuing jadi lanjang babet. I garila tembal nu diheureyan bari jebeng jeung ngadilak baeud. Kapan aom eta teh pirejeneun? Wah masing aom oge naon jelema teu urus moal nya jadi rejen. Nah kumaha? Har ari acek apane ditu mah ceuk nu saurang deui. Parantos keur bae jadi omong jelema teu puguh. Sadarea pada ngewa ganti pamajikan unggal usik. Nya cek Mang Dulah mah rendana ge geus balatak di unggal lembur. Nya cenah anak ge aya 8 rodaeun mah. Wah ieu mah sok kacida teuing surun den ijah. Hi yaktos acek cek nu nyarios wae. Ari eta aya di dieu geuning kumaha? Apan dibuang ku tuan asisten da eta sok ngagerejudkeun bae di unggal lembur. Panyana acek keur guguru ka tuan gubernur ameh engke bisa ari jeneng rejen. Wah moal nya teuing jadi kuramana oge di benduan cariosna nu bade dijenengkeun mah sadarekna dasarae sadarekna mah teu sapertos Bantaraman. Lamun sadarekna pupus meureun eta engke nu jadi. Apan aya 3 sadarekna teh. Lamun pupus tiluanana piraku acek sugan pupus tiluanana onaman masing teu aya sadarekna oge cariosna eta mah aom Junhe moal tiasa jadi rejen. Apan dibuangna ka dieu oge lantaran seueur abi-abi nu teu suka kelak katuan asisten. Parantos ulah nyarioskeun eta itu aya dulur acek ka dieu. Dan Halimah kadinyana ngajak tuang kira-kira pukul 8 harita teh sasal senatara ruang caralik di buruan da ngebrak caang bulan pikaresepeuna karetis jeung hiliwir-hiliwir seungit kembang dupa. Waktu eta mah den ijah teu berag cara tadi keur ngariung pada barudak. Kagok meureun ku ibuna jeung saderekna katambah emut kana carita nu tadi picarogianana geurehaan cara hayam. Putrana rendai adatna purunyus kasar geus boga papacangan wani ngaheureyan barudak awewe. Nyol nafsu asa disapirakeun benang hese ngarebut kari-kari rek dipake lumayan ceuk dina manahna. Munnya oge arek mituhu moal nya ngudag-ngudag budak awewe. Mun teu rek niat goreng rek naon los-los ka pasangrahan da eta mah tempat semah. Di jalan make megat deui kawas nu ngahaja ari geus eueuh nu dipika era arek tuluy meureun ngaheureyan barudak awewe. Beuki emut, beuki ijid, beuki berat ka Juragan Rahmat, beuki tembong ka awanan aom, beuki ngempur ka sayan Juragan Rahmat. Pukul 8 mimiti rea reungit nu ti buruan arunggah ka bumi kira-kira pukul 10 di bumi geus jempe. Anu nyileuk bae nepi ka janari ngan den ijah ngimut-ngimut kadar salirana pika hareupeun. Ti harita ceceupna kapicarogeun rai-poe teh beuki angot tapi salilana aya keneh semahna bisa nyumputkeun. Teu kaciri-ciri ngulubut ngandung ati ngarep-ngarep eyangna teu aya bae. Barudak awewe nganjerakna didinya menang 4 peting saban peting di riungan carita di buruan.
luluguna anu dicaritakeun perkara samen perkara pengajaran di sekolah dina paduk dekan papaduan dan ijah minang ngahulang kabeh dienakeun mah nepi ka katangenku semahna ceuk nu saurang. Acek teh kunaon siga teu damang di walona pondok pisan majarkeun teh bawaning kacidahan jakalna teu bisa milu saman teu meunang nuluykeun sakola ka sakola sejen. Padahal sanya nama ingat kana kawaasan ngawangkong jeung Juragan Rahmat nu maksudna rek ikhtiar ngamajukeun pangajaran keur awewe supaya awewe bisa lesot tina adat buhun anu teu hade kari-kari ayeuna pangharepanana leungit da anjeunna geus katalian ku sepuh dipaksa kudu nikah kanu dipika ceceub jadi kudu hirup di neraka dunya ceuk Malayu teh mah nekan ati berulam jantung. Kebenaran urang loh semawe nu milu saman tiluanana marenang minangkan nembongkeun kasukaanana cara nu ngalubarkeun cacarekan ngajak pelesir kanden ijah tumpak kahara muter-muter dayeuh ka mata ieu uluh ieu jeung ka basisir nu keur mesum oge jadi milu gumbira da ieu nu tiluan keur kacida suka bungahna sajajalan alager-ageran awewe sumedang balik tampele manggih ka bungah aya baturna moal salah ramena kapan nulung goge jadi jete beki ngomong beki seuri sautak saeutik nyikikik sapoe eta nu pelesir opatan teh jadi carita barudak bujang nu kacida dicacaritakeunana mah eueuh deui ngan bentang kota raja dadak-dadakan ayeuna kaparanggih aya baturna tilu taregep kabeh teu nyarahon nu tilu tiloh semawe isukna baris marulang nu entas pelesir datang nyampak eyang dan ijati merasa eyang bingah ningali putu cenghar deui sorena bada tataruang ngariung deui di buruan bulan geus caang dan ijah rek ngarojok semahna supaya nyaritakeun di tuku bantaraman di payuneun eyangna tapi teu kaburu pok da jolman ten saderekna jeung ibuna nyamperkeun tuluyna ngawangkong teu puguh bae. Isuk-isuk barudak semah teh dianterkeun ka stasiun ku Den Ijah jeung Den Halimah sumping deui ka bumi Den Ijah mah muru eyangna sumping deui ka bumi Den Ijah mah muru ka eyangna saweuna kumaha baing kengeng menang eulis tapi hese nyiarna nu matak lila oge suruh eyangna syukur kengeng mah ngan hanjakal baing sumping teh sanes kamarina nah golis upami sumping kamarina mah panginten baing iasa ngadangu ku anjeun katerangan teku urang loh semawe syukur ari geus nyaho mah yen eta jelema hade baing puguh salangsulna sumuhun ari menak teh mah nanging menak jahat menak buayana cing caritakeun sing puguh leunjeuranana lantaran goreng kalakuanana di ditu mah di lemburna geus teu diajenan ari kadieuna lain rek ngadon diajar seperti cek manehna tapi dibuang da gawena sok ngagujurudkeun purah ngudag-ngudag awewe anak king adatna ari nonoman sok loba nu kitu tapi ari geus kagungan geureha mah sok tuluy bager wah baing mah parantos boga pamajikan 8 kali kitu adatna iraha bade bageurna kengeng sepuhna 2 kali cariosna karepna sorangan 6 kali ambo ti mana nyai menang beja ti barudak nu kamari teh atuh da di ditu mah kolot budak pada tararangan tah kamang keluk teh kapan basa dipasanggrahan abi teu nginjem panon eta jurig teh teu tatapa sini ujug-ujug bos bae asup ka kamar barudak awewe nu tadi warangsul tuluy ngadeukeutan ka nupang tegepna nu rada gede cara ucing rek mewak beurit matana bun ceret teu dihiding aya baturna geus poek bae meureun bawaning ku bogoh awewena ngejat sareng semu ambak katinggal dina beungeutna barang bade ngarah nu saurang deui ret ningal ka abdi rai pias teras mundur omongna pikacuaeun ari abdi keur kadiekeun lar deui di jalan papaliwat meuni hayang ngareuhakan ku ijid-ijidna itu barudak parantos ari jideun lah baing abdi mah komo nu dicadangkeun pi pamajikanna
na tega teuing indung bapa maksa anak rek dikawinkeun ka jurig. Curucut cisosana murag. Ulah leutik hate Nyai geulis, kapan baing ieu mawa tamba. Landong naon baing? Dua rupa, ieu kudu dicampurkeun kana kadaharan supaya katuang ku ama jeung indung Nyai. Ieu nu sarupa deui kudu di ruang handapun enggona cenah. Mati kitu eta teh baing. Ih sing percaya eulis. Dagoan nepi ka salikur poe. Sugan bae Nyi Jubed ngagilir hatena. Jongkeun ku baing rek dicaritakeun ka Nyi Jubed anu tadi teh. Hanjakal henteu sore tadi basa keur ngariung. Ku itu barudak awewe sina dicaritakeun di hareupeun sarerea. Lah baing mah kabas teu uninga bae di adat ibu. Bada disanggemkeun ku abdi, itu barudak nanyarek sieun kanyahoan ku jurigna. Heug ngarah ka maranehna. Ayeuna masing sabar bae eulis, dagoan teu rakna tumbal teh. Lah baing teu hayang abdi teh jadi nomor kasalapanna. Bluk nyuuh kana pangkon eyang bari nangis, ku eyangna diusapan bari ditangisan. Keur kitu jol ibu enden kadinya teu tempo cangangang bae. Tuh ari aya ibu di dieu teh si Sania gawenangan leweh. Da eta budak teh diogot teuing ku nini. Geuning sabot teu aya. Purah ngogok. Geuning sabot teu aya purah ngogok mah. Teu kieu-kieu berag cenghar. Mana teu nurut ka kolot oge diogot teuing. Puguh oge ari nini-nini geus pikun mah. Pikirna geus malik deui ka budak. Teu nyaho di bebeneran. Aeh asana teh ari geus teu sudi kacicingan. Sieun tombok maraban sungut indung. Rek indit kami mah kameureasa. Nu pinter nyaho di bener ngan di dinya sorangan. Kantenan ibu nu langkung uninga margi ibu mah parantos sepuh seueur luang seueur kawawuh loma sareng nu berbudi sahanteuna bae rumaos abi mah mata peda. Majehna nya mata peda kabeh ge geuning geus ngaku sorangan. Kilang kitu kakolot teh eueuh pisan ngupamana dideuleu-deuleukeunana teh nyaho aing pinter aing meniteg ngagehan batur. Ari anak dipaksa rek diparabkeun ka buaya teu nyaho da atah sasar. Saha ibu buaya? Saur ibuna enden Sania. Tah piminantuan teh buaya jelema jahat. Astagfirullah. Ibu sing emot sasaweran teh tobat teuing pangeran. Kaom pirejeneun wantun nyebat buaya, nyebat jelema jahat. Kumaha mun aya nu nepikeun cilakang ke urang. Dangekeun Jubed. Da kami teh lain nu burung. Kasih Nyai teh nyaah. Nyao ari leuwih mah manan indung bapana. Ngan teu bisa bro-broan da teu boga. Peperihon mere henteu atuh hayang neuleu-neuleu jeung ngadenge anak incu sararenang. Tidinya dadak-dak dicaritakeun sakurnu kadangu ti putuna. Wah, ibu masok sadangu-danguna carita ti mana eta teh. Ari jelema bener mah buktikeun papai sidikeun kaloh semaweh. Sabaraha jauhna ti dieu nitahan kolot anu beunang dipercaya. Utamana pisan deuheusan ibu ramana. Masing menak oge da jelema moal nya neureui di deuheusan. Lah parantos ibu kenaon make kudu dibuktikeun carita jijieunan kacapek-capek kalebar-lebar ongkos. Nya paduli ari geus teu rek ngadenge omong batur mah kumadinya kami mah teu rek pipilueun. Ibu enden ningali ibuna bendu anu taratea nepi ka kitu mundur dijieul ti kamar jeung kawasna sieun kadangu ku carogena da teu meunang pacental-cental jeung ibuna teh. Malum adat sepuh sok belik putra geus teu aya teh jung deui harita keneh rek mulih deui ka budina di Meureasa ngan teu bisa jung sampeanana dipuntangan ku putu bari nangis. Bade ngagantung maneh abi dikantun ku baing mah. Eleh ku putu mah benduna leungit rek mulih teu tulus. Sapituduh dukun ti Meureasa teh dipetakeun samistina tapi teu aya tapakna. Ibu enden manan aya euih-euihna kalah nambahan beuki cerewet unggal poe ngomel ka sararea. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.